Ditetap gua cerita, kamu kok begitu menawan memandangmu tak bosan-bosan. Ada salah kita uang duit kumaha? Ini ada salah kita ke ngaringkuk ya aja ngagoler ditongker kos ka ucing. Emang boleh aina orang seserian babarengan? Boleh teh seserian babarengan? Anu ulah teh seserian. Naon teh berarti? Kira-kira dong kampana ieu pertempatana bade saja talabul ilmi atanapi talabul qijo. Hah? Talabul ibu sok akhirna kasalaki. Esok malah tatar kasalaki. Atuna osok mah nyepeureung kasalaki teh nya mau ka ciri atuh kitu mah. Osok aya nu nyentak kasalaki aya. Ari bapak-bapak sok disentak antara masuk ipaingan atau bargangnya. Bahwa sabab surah yang membuktikan bahwa sana cenah perilaku seorang istri kepada suami teh kumaha saldo, kumaha sal, tong beroning perilakuna aja ningali banget salah kayak beda atuh. Loba duit jeung eueuh do. Bapak lombarin bae naros kana pangkal anu paling hoream teh salat naon? Biasa. Subuh jeung naon? Jeung lokor, jeung asar, jeung maghrib. Kabeh eta bagedina. Resep teh ningali pamajikan anu seungit. Resep teh ningali pamajikan anu glowing. Di modalan henteu. Henteu. Amun teh di modalan mah teh tarimakeun pamajikan siga bangbung masa etiknya. Ada segala ke kudu di modalan harus mah. Da cantik teh kudu dirawat atuh. Teu bisa ku BPJS mah gitu. Batakan tarimakeun siga bangbung saeutik mah gitu. Masih ada tailingnya. Udah doa mudah-mudahan anu ikhlas ngawalar salam tina manahna. Mudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah amin. Ibu hayong ka Mekah. Dos daftar acan. Barokah duitna. Atuh saharekna mawanya. Tapi ulah leutik hate nyamunya mudah-mudahan urang sadaya anu hadir dina ieu patempatan sadayana sing tiasa dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah amin. Kari-karimun balikna ka Badali Sawah. Amin. Kajian imah nu megah. Amin. Kabeli mobil nu mewah. Rezekina sing tambah-tambah. Milik sing tambah-tambah. Pamajikan si bapak oge sing solehah. Solehah tambah. Palebahnya masih buri kita satu aja. Oke, doa anu kadua khusus kangge para pamuda jeung ka para duda aya duda. Pamuda aya. Urang ngadoa mudah-mudahan anu ikhlas ngawalar salam tina manahna. Mudah-mudahan sing dinasibkeun ngagaduhan jodoh anu geus sapertos abdi. Geus teu pada awewe namanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-laila lailatan sururah wal qararah wa ja'ala hadhihi al-jam'iyyah jam'iyyatan muhassalatan biha syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Supaya selangkung berkah urang muka ku sholawat siap Bu. Hatur nuhun akangnya. Mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna. Kudu ti ayeuna ngadua maeuteunnya. Siap salawatan siap. Keluarkan sorana siap. Saur Kanjeng Rasul man shalla alayya. Sisa jalma nu maca sholawat ka kami wa rafa'a sautahu sareng sorana teh dikaluarkeun. Sorana ditarikeun wajabat lahul jannah maka wajib pikeun eta jalma asup ka syurga. Aja hoyong ka syurga. Keluarkan sorana siap. Salatullah salamullah ala taha rasulillah mullah ala yasin habibillah tawassalam bibismillah Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Hari ngaji kudu jempe. Apa jempe orang dia? Jempe teh naon Bu? Jempling. Siap? Ari ngaji kudu jam Cintaruk ibunya tong eleh ku hujan siap jempe bisa. Ari ngaji kudu jam ulah bari ngalopreng Allah siap komo lamun tibra bisi diramuku keong ulah badinya salatullah salam ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pangpayuna anu kesungkuring dipi hormat pengatur waktos penata acara kersana MC paling mana MC teh anu mudah-mudahan ku Allah dimuliakan amin. Oke teristimewa segenap panitia penyelenggara acara kemerdekaan syukuran yang banyak tasyakur kemerdekaan Republik Indonesia. Oke sekaligus pesta panen bagaimana punya urang doakan mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda amin. Ya Allah ya Rabbal margi naon cenah berngayakeun acara samodel kieu teh ieu teh panitia teh ngabutuhkeun pengorbanan leres panitia pengorbanan naon wae rupi leres Bu aya nu ngarabankeun harata banggana aya nu ngarabankeun tanagana leres aya nu ngorbankeun pikiranna bahkan aya anu teu mikir-mikir acan aya panitia nu teu mikir aya kan belah mana diukna aya cenah batur marek teu mikir kumaha da batur mara riweuh leres Pak riweuhna naon teu mimiti masang ten sok sing tarik bantuan capek mimiti masang ten nyieun pang nyewa sonsis ibu-ibu na mararas mimiti mencit hai mencit dom mencit sap mencit anu genut tadi mencit dia mah can ngagantung-gantung ya dah hese atuh ngagantung ieu mah demaknya bisa narek kesorangan dia tanya komo eta aya cau leres Bu perjuangan ngatakan urang doakan mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sigideun tasku berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Rabbal. Oke teh hilap ka para kesepuhan para alimil ulama asatir wal ustadzah hapunten pangintennya kapakaran Pak Abdi
anu urang doakan ku sadayana mudah-mudahan guru urang sadayana ku Allah sing dipasihan sehat badan amin. Ditambih-tambih barokah ilmuna amin. Ditambih-tambih barokah amalna amin. Bagina jantan putra sinareng putrina sing jantan putra putri anu salih tur salihah anu tiasa naraskeun perjuangan mantena amin. Ya Allah ya Rabbal oke teh hilap ke aparatur pemerintahna manawi aya ti kawit ibu RT aya tu ibu RT paling mana eta ibu RT bagi ageng geuning hujan teh nyabunya mudah-mudahan sing janten hujan anu berkah amin. Ibu RT aya paling mana eta ibu RT Dahar kahujanan ibu RW aya paling mana ibu RW paling mana Bapak RT aya paling mana Pak RT di panggung Bapak Kades aya paling mana di panggung urang doakan bu mudah-mudahan pamimpin orang sadayana ka Allah sing dijadikan pamimpin anu adil amin. Pamimpin anu amanah, pamimpin anu bijaksana, pemimpin yang senantiasa dicintai ku rakyatna sehingga Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun desa urang, ngajadikeun kacamatan urang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur soleh anu mimpina soleh anu dipimpin amin ya Allah ya Rabbal di ibu kahujanan teu di kahujanannya kumaha atunya abdi ge kahujanan di dia sami aja ka irisan ibu daramang sadayana tahilap ka ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha daramang sadayana anu cangkel aya anu tiris aya anu hayang balik aya anu teu beugeuy anu loba hutang segala aya ibu semangat ka dia ibu sing semangatnya kenailah basa saeutik mah nya ieu simpeuring ada tiris sarua ibu semangat bapak-bapak araya Gusti nu hareup meni moloho ke kahareup kos nu bogoh aja araya anu luhur aya ibu pamirek maot-maot atunya teh soraan makagohnya keluarkan sing tarik siapa mapai jalan santapa kenjuk-juk kahiji kayak jelem baru bisa jadi mawar bodasnya tapi sing goreng iya sing ngawasna nyanyian kan bisi entong gitu rewas gitu kalau pasan nah cenah tuneng da ngejing naon ngaranna teh mane loba gaya sagalanya aya nyanyian sagala kita ibu lamun misalkan ceramah aya nyanyian teh da sadarosna capek kahiji kudu ngapalkeun kadua kudu bebergeg gitu tapi dalam misalkan zaman kiwari ngaji teh dibaringi dengan candaan sok balalobar leres gitu entah bubar nundutan entah nunutan bubar tibra entah tibra entah tibra api-api kacai nanti balik deui teuing bener kacai teuing dileg-leg ku juri eta teh leres gitu emang boleh cenah ayeuna urang keur ngaji seserian boleh teu Bu boleh anu ulah teh yang serikeun anu emang boleh ayeuna urang seserian babarengan boleh teh seserian babarengan anu ulah teh seserian naon teh berarti seri das teh salah seri mah nyabunya seri teh mangrupakeun obat naon cenah mangrupakeun obat jalma anu seri kana awakna teh jadi seger leres Bu kunaon ayeuna loba jalma anu gering karaseri atau teh lieur jeung lieur gitu leres itu Bu mata kan ngaji sareng simkuring sorana bebaskeun siap Bu hayang nyanyi der hayang nyanyi hayang seri hayang bali ulah itu karek di mana bida urang teh mapai kahiji majelis atunya meh teu jadi mawar bodas mapai jalan satapa kanjuk-juk kahiji lembar deui henteu karasa capena sabab make kendaraan
leres gitu. Aya nu ka dieu naik mobil aya, naik motor aya, berjalan kaki aya, dibere duit ku panitia 5.000 2.000 gimana watirnya ada aja kapaksa tuh dia dipaksa anda bagus usabab karena tolab ilmu urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa tapi kudu maksakeun ibu maksakeun ka dia ibu maksakeun ka dia ikhlas teh ridho teh laras gitu coba simkuring bade naros ke orang mana ieu teh ibu ieu ka kuping teh suanten abdi ka kupingnya da sound sistemna geus sae atuh nyamunya tah abdi ge gogorowokan ibu ge gogorowokan siap Bu orang mana ieu teh Cilimus coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang Cilimus simkuring bade naros wios kira-kira dongkap kana ieu pertempatan bade saja tolabul ilmi atanapi tolabul kejo hah tolabul tadi nama erek tolab ilmu ngan angger ari keresek mah sok dibawa aya nu ka dieu bawa keresek aya eueuh jang naon eta teh keresek teh aya jeruk tilu asupkeun aya papais genep jejelkeun nyabunya sok we nu aya wadahan laras gitu ngan kade balik tina ieu patempatan bongkar eta babawa bisi poho ngagantung dina paku menang samingu aya papais buruk di dinya tapi insyaallah simkuring mah husnudon ka orang Cilimus mah dongkap kana ieu patempatan teh sadayana saja bade tolabul ilmi oge apal kana pahalana tolabul ilmi naon cenah fadilahna tolabul ilmi teh urang tingali dengan kitab rubabal hadis saurna kumaha man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min ayusalliya alf raka'atin tatawu'an maka sing sajalma cenah anu ngaji anu naon cenah anu ngaji sakumaha ngajina baban sabab hadir hungkul ngaragapkeun hungkul ibu tanya diuk hungkul bari kahujanan tah abdolan keneh eta tinimbang salat 1000 rakaat aya orang Cilimus anu pernah salat 1000 rakaat aya teu aya mun aya meh tah hulu tinggalin di handapnya punya saking ku berat laras kitu tapi ayeuna ibu hadir hungkul ngaragapkeun hungkul di ieu patempatan erek diamalkeun erek henteu abdolan keneh eta tinimbang salat 1000 rakaat. Timbul pertanyaan ti Ibu Mimin, aya Ibu Mimin, Ibu Titin aya, Ibu Eis, Bu Nur, Bu Ai, Bu Kokom, Bu Eti, Bu Eis. Araya Bu Eis belah mana? Timbul pertanyaan ti Ibu Eis. Nah cenane urang teh abdolan keneh tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat mangkaning dina salat mah urang teh aya wuduna aya rukuna aya sujud nah tapi nah geuningan urang teh abdolan keneh tolab ilmu dijawab ku si Ece apalah arti urang ayeuna salat 1000 rakaat lamun misalkan tadi barengan sareng ilmu ayeuna si Ece sok sanajan salat 1000 rakaat teu apal kana ilmu nama salat na sia-sia leres Bu ayeuna si Ece puasa teu apal kana ilmuna maka kur haus jeung dahaga hungkul leres Bu ayeuna urang indit hajian indit umrohan teu apal kana ilmu nama maka kur kaolok-olok duit jeung waktu semata matakan beramal tanpa ilmu maradudatun latukbalu moal ditampi ku Gusti na'udzu Ibu araya bapak-bapak nu payun aya saurang ngeuringnya bari kagencet di sareng teh anya cenah lamun misalkan cara ge aja leles maka kudu dibere vitamin dibere vitamin leles keneh wae berarti kudu sering dibere sumangat model loba kieu nya Ibu lanjut beramal tanpa ilmu maradudatun latuk balung bawa ditampi ku Gusti dina kitab Zubad saurna kumaha faqulu
Ma, ibu siap nyebut ma. Satiris kieu geuningannya. Ibu araya. Kumaha atuh ieu teh nya? Ibu semangat tah. Semangat kan nya. Siap nyebut ma siap. Amin semangatnya. Sok sumber kada basuh di dieu atuh. Maknya ibu tidak berkorbannya. Putar film. Nyebut naon cenah ya? Penting. Terlihat tancap. Sing saja Di subuh. tiluan. Itu ada bu. Kurang semangat kalau eleh hujan siapa? 12. Sing saja terima kasih nih atas hati penekan itu emak pas domba gitu mah nah siap sing saja ibadat jeung ilmuna maka ibadahna ini kasara dombanya moal diterima ku Gusti bener truk tuk 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 araya kene ditinggalian henteu ngageblek hideung acan caranya beramal tanpa ilmu ngardo datun natuk balu mali tampi ku Gusti. Mengatakan alhamdulillah wa syukurillah ayeuna ibu dongkap kana ieu tempatan sejak dari tolabul ilmi maka yakin bu dosa urang sadana dihampura ku Gusti. Margi naon budina kitab Tanbihul Ghafilin saurna kumaha. Di mana-mana aya riungan, di mana-mana aya pangosan siga urang ayeuna kieu. Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu tem. Erek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh. Rek naonnya eta malaikat erek nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak ibu karaos ayeuna urang keur dicabutan dosa henteu nah make henteu di lamun karaos mah urang teh geus pingsan laras mah kusabab gede kene dosana urang mah tinimbang awakna laras kitu lanjut kumaha cenah geus kamanakeun eta teh si dosa nu meunang nyabutan teh eta bu nyabutan dosa orang Cilimus di bedolan di gembol di karungan eta si dosa dibawa ka ditu ka gunung ka mana cenah gunung naon berarti di dieu Ciremai dibawa ka ditu ka gunung Ciremai ari cek gunung teh naon eta teh malaikat euy meuni ringkit apal orang dia ringkit naon ringkit teh Rarebo segala dibawa itu dosa cina orang Cilimus ih menyelobak itu mereka manakan rek dipicen ka dieu ih cek gunung teh hampura moal narim jadi ge geus loba ieu dosa mah kana nakit atunya nyelapna gunungnya tuh ka ditu kan udah ka laut ka mana cenah bu laut naon berarti di dieu laut cenah hah kamananya laut Sukabumi atau jauh di turunnya orang ka laut ke laut mana we atuh nyamunya eta bu malaikat ditolak ku gunung Ciramai lompat ka laut arek naon arek mijeun dosa orang Cilimus nepi we eta geuningan malaikat teh ka laut cek laut teh geus di mana maneh malaikat meuni ripuh meuni naon cenah meuni hujanan meuni naon cenah hak eta cenah meuni bararaseuh kana beungeut cenah kitu ari cek malaikat rek tuh kumaha baseuh kana beungeut teh dihareup di tisu-tisu acan araya tisu di kawana apuntennya sanes keluarangan ingetan we geus banjir ieu ari cek laut teh cenah naon cenah eta teh malaikat naon cenah beuneu dibawa ku malaikat teh naon cenah dipara riweuh kana tisu geuningan naon cenah eta teh dosa orang mana Cilimus ditingali we ku laut teh dibukakeun saeutik geuningan loba dosa orang Cilimus teh tapi tina lobana dosa orang Cilimus teh loba keneh dosa pamajikan kanu jadi salaki si akang langsung culak-culuk aya tina pamajikan aya cenah laras kitu naon dosana geuningan loba orang Cilimus mah ibu-ibu nate anu osok melototan ka salakina ibu sok melotot ka salaki
Osok malotot tara ka salaki. Atuna osok mah nyepeureum ka salaki teh nya mau ka ciri atuh kitu mah. Osok aya nu nyentak ka salaki aya. Ari bapak-bapak sok disentak antara. Masuk ipaingan atuh baregangnya. Ibu nah make sok nyentak salaki. Atur nuhun. Nah make sok nyentak salaki aja. Atuh tong ningalikeun da simkuring ge enak. Kabayang teh aja jadi abdi di dieu hek disorot ku lampu hek ditingalikeun hungkul. Aja nah make sok nyentak salaki. Caka jujur bebaskeun. Ada duit. Hah? Dah, itu. Pokok sabab surah membuktikan bahwasana cenah perilaku seorang istri kepada suami teh kumaha saldo. Kumaha sal. Tong beroning perilakuna aja ningali beungeut salaki ge da beda atuh. Loba duit jeung eueuh do. Salaki keur loba duit kumaha kacirina? Herang cenah gini. Ditetep ku aja kamu kok begitu menawan memandangmu tak bosan-bosan. Ada salah kita uang duit kumaha? Iya ada salah kita keur ngaringkuk ya ece ngagoler ditongker kos ka ucing. Udang sudah bapana ieu tingali salaki batur mau yakin geus usaha. Pandirinya mangalemu ke kos seueuhanan. Pira ku kudu diduruk mah. Aya orang gitu ngaduruk salaki. Ieu meliharianannya. Tapi insya Allah sembering mah husnudzon ka orang mana itu Cilimus mah insya Allah ibu-ibu nage kacirin nage saroliha wajah nage wajah surga hungkul pinter ngabungahkeun hate salaki. Kenapa orang yang menikah diibaratkan hayang pahala karingala Pak? Karena saking hal yang paling sepele pun apabila kita tahu akan ilmunya akan menjadi nilai ibadah. Dan sesuatu kalau sudah menjadi nilai ibadah akan menghasilkan pahala asal orang apal heula kana ilmu. Nah leres Bu, al ilmu qabla al qauli wal amal. Jadi ilmu heula mun urang apal kana ilmu nama dina beramal lagi bakal menjadi nilai ibadah. Teu pira ece teh ngabungahkeun salaki sorangannya dan salaki batur salaki anu bekok teh ya udah dekok nya eueuh nuratan ya cenah dibungahkeun kok cita teh pira beunang ka pahala naon pahalana 40 tahun ibadah sunnah Sunda sunnah ku malaikat dicatat dipasihkeun ka ibu di dia anu yuswa 40 tahun aya teh eta teh full ibadah atawa henteu tapi orang ayeuna ngabungahkeun hate salaki beunang ta pahala 40 tahun ibadah ku malaikat dicatat dipasihkeun ka urang mah tong boro-boro nyapanya ibadah anu sunnah ibadah nu wajib oge masih kene sok di waktuan naon ari di waktu-waktu teh diengke-engke dilila-lila leres Bo subuh sok bebaskeun ulah dikakempit nya nanti kora bisa jadi stroke sok subuh duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya ketiduran alira salatnya Bapak simkuring bae naros kana pangkal anu paling hoream teh salat naon Biasa. subuh jeung naon jeung lokor jeung asar jeung maghrib kabeh eta bagedina ada maksudnya kumaha anda loba gayanya orang hoream salat naon subuh ada lohor henteu gitu urang mah katingali Bu dina ibadah teu pati beuki bekas dina ibadah teu pati beuk ngaji apiap sedekah pel ari hayang-hayang kasur eueuh ti girangna leres kitu ari boh hoyong ka surga bapak hoyong ka surga osok salat tahajud ti peuting osok tara ari gudang ti peuting jam 2:30 teh naon eta teh pipis dilalakeun nyebut pipis ana yang serinya iih cenah geus iih naon aja atuh nang misang heula manya langsung sare dia tepengan boka coba karena saya tahu orang Gusti tahajud ge pagujud subuh tunuh duhur ripuh asar hoream maghrib tiris isa masuk nonton TV ti ka kasarean terus Bu Gusti tapi ayeuna ibu ngabungahkeun hate salaki beunang teh pahala ibadah anu sunnah gitu luar biasa teh Bu luar biasa neng ari ngabungahkeun hate salaki kumaha carana apakah kudu dileketek gitu dileketek mah atuh meureun seuri leres Bu
teu sakabeh jalma anu bahagia teh seuri leres Bu. Aya oge jalma teh anu tertawa teh menutupi luka eta teh. Karena geningan cai panon teh sok muragna teh tanpa suara. Leres gitu. Jadi teu sakabeh jalma anu bungah teh seserian. Terus kumaha atuh carana ngabungahkeun hate salaki kumahanya? Gampang Bu, bungahkeun hate salaki ku dua perkara. Kunaon cenah? Ku dua perkara. Hiji bungahkeun hate salaki ku akhlak. Naon cenah Bu? Akhlak. Naon akhlak seorang istri kanu jadi salaki teh? Katiron jeddan bu seueur. Tapi simkuring bade nyanak hiji akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan. Simpel tapi sering naon? Urang teh sok poho, urang teh sok wani teuing hitut hareupeun salaki. Ibu sok hitut hareupeun salaki. Ari bapak osok. Osok. Komo tariknya bapak-bapak mah hitutna teh. Nama ke tarik. Pan makin kalau pikiran ngomong rumah tangga anu geus 10 tahun 20 tahun dah ngomong kalian ku biwir deui kunaon itu taikeun simpel eta teh sepele harus tapi dina kitab ukur saurna kumaha wala yasummu anfuhu minki illa thayyibar rihi wala yasummu sareng ulah ngambek naon anfuhu irungna salaki min kiti anjeun awewe illa thayyibar rihi tinimbang ambe anu had ambe anu seungit sabenerna mah Bu kesang urang teh ulah ka ambe ku salaki teh komo ieu mah hitu ari hitu bau teh Bu jalema panggeulisna di Cilimus da itu nama bau laras itu Bu Ari ibu pas anyaran nikah langsung wani teu hitut hareupeun salaki. Oh, wani cenah sama beda euy. Wani teh Bu. Henteu naha ayeuna bisa wani. Kebiasaan. Salah si bapak di sebenarnya mah. Nah salah si bapak nih baheula eceuk keur awalan naon awalan nikah hitut hareupeun salaki. Cukur. Da lainna dicarekan atuh. Lamun ku salaki dikiekeun mamah entong kitu ieu teh akhlak bapak mata resep eueunan eureun moal ibu eureun ari ieu makan kumaha hitut cekung cek si bapak meuni yucu meuni ceungit atuh kagenahan teu nya punya nah kade akhlak eta teh hese neng cenah ibu marek ngaeureunana ge lamun misalkan ngaeureunana hese atuh kurangan eceuk anu biasana sapoe-sapoting 10 kali ayeuna mah 5 atuh hese neng ibu mah geus nini klep nage geus ruksak geus eueuh kuncian teu dihayang-hayang ke bijil sorangan aya nu kitu aya atuh bungahkeun hate salaki ku hiji deui bungahkeun hate salaki ku dangdangan aja sok dangdang dara masuk lamun reka Agustusan masuk lamun reka kondangan leres Pak angger we dangdan di dieu mah masuk make naon masuk eta make daster di dieu sudah tadi suka bumi aja nama ke dasar teh jadi itu mah make daster nate anu sarweh ada cek abdi teh ibu kunaon make resep daster make sarweh teuing nang beuki rangsak teh beuki ngeunaheun tiis bu ukriria ban kos ka setrum hebos bau jeng leungeun bau-bau salakina asup ka kamar balik deui Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ieu pamajikan aing atawa juri dia dangukeun orang Cilimus ya batur mah da tipe ting seung eta make hand body ibadah make autan itu diletak ku salakina pae cek karacuna laras kitu bapak-bapakna di sarwana da hayangan si ieu boga pamana salakina seung eta nya punya ibadah make geliga atuh nyerang kana pamajikan teh peuri laras gitu maksudnya dangdan teh kumaha nya kemarin simkuring ge ngabahas dangdan bu hareupeun ibu-ibu teh aya nu ngawe ka abdi teh Assalamualaikum cenah bu cenah abdi teh kamari teh dangdos depan suami tapi kenapa ya suami saya malah takut tari aja dangdana kos kumaha baheula meureunnan bu diriapkeun make bunga alus teh baheul da ayeuna mah geus pinuh ku aya nu huisan di dieu dahar we dahar geus botak tengahna oge tarik baheula aja alus make baju maracet teh baheula dakeun langsing keneh ayeuna mah geus pinuh ku lain geus pinuh ku
siga nangka di karungan eta mah. Laras Bu, maksudnya kumaha rapi urang teh hareupeun salah kita siap Bu. Ima dangdan ku dangdana mun salaki keur loba duit. Aya nu dangdana mun salaki loba duit. Pipina ge diwadakan make wardah. Panona ge disedoan. Eueuh sedo make spidol hidung. Biwir nage dilipenan kali nage disemprotan ngomongna ge bari cacadelan aya cacadelan ka salakina Gusti tah kitu dangdan simkuring rek nanya ya ka bapak-bapak aya bapak-bapak aya semangat keneh bapak-bapak coba walar simkuringnya meh kadanguan ku pamajikan ari bapak-bapak resep teh ningali pamajikan anu gelis ditarik ku kadanguan ku pamajikan resep teh ningali pamajikan anu seungit resep teh ningali pamajikan anu glowing di modalan henteu amun teh di modalan mah tarimakeun pamajikan siga bangbung masa etiknya ada segala ge kudu di modalan harus mah da cantik teh kudu dirawat atuh teu bisa ku BPJS mah gitu batakan tari makane jika bambung saeutik mah gitu. Nah, siap rapi Bu ngabungahkeun hate salaki naon cenah pangaranna tadi? Aduh poho deui euy. Ieu mah aya dina otak teh. Ieu mah takan ulah loba gaya. Kamari aya masyarakat ngomong cenah hoream aing nonton tabligh akbar teh. Sok saeutik ilmuna geuningan ieu dibere hiji ge pararoh deui. Laras Bu. Naon cenah ngabungahkeun hate salaki? 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatat dipasihkeun ka urang. Eta teh urang teh tadi teh di laut nyabunya dibuka deui ku laut teh geuning loba deui dosa pamajikan kanu jadi salaki. Naon cenah dosana? Geuningan loba orang Cilimus mah ibu-ibu anu osok ngahutang tara bebeja ka salakina. Ibu barokah hutang ka mana? Aya emo ka dia? Aku itu dengan loba nasabahna di dieu. Tapi damun ditanya hiji-hiji moal ngaku nyabunya. Tapi simkuring mah naonnya mun ditanya hiji-hiji moal ngaku tapi sok aya cirina. Naon cirina? Tinggal ieu salakina. Lamun salakina bogang tah. Duh puntennya kana baregang. Lain sok ingat geuningan sok aya lagu awak aing begang lain kuloba begadang tapi na mikiran hutang pamajikan minjem kan gitu cenah karena ibu anu geus geusnya lamun anu tos lunas tong nambut deui siap sing dibabarikeun milik rezeki urang teh atuh nya bos urang nu mudah-mudahan sing tong hutang ka ditu ka dieu amin ya Allah ya Rabbal ada cak laut teh geuningan loba teuing ieu mah dosa nanti simkuring mah moal narima atuh laut lamun misalkeun ya dosa orang Cilimus ulah dikamanehkeun mah kudu kamanakeun tuh bawa di wedah ka ditu ka Cilimus anu ayeuna keur Agustusan eta dosa teh tah dibawa di ka Cimana ka Cilimus tapi karek ka didinya eta malaikat teh dipudunan ibu eta malaikat dijagat ku Gusti saur Gusti Allah kumaha rek ka mana cenah maneh malaikat euy Gusti simkuring teh ditolak ku gunung ditolak ku laut ayeuna rumpat deui ka Cilimus arek naon maneh malaikat Gusti abdi teh rek ngabagikeun deui dosa-dosa anu meunang nyabutan tad tapi saur Gusti Allah kumaha ulah malaikat ku sabab pikeun jalma anu kada tolab ilmu ku kaula geus dihampura sakabeh dosana alhamdulillah ari cek malaikat teh kumaha Gusti lamun misalkeun ieu dosa urang dibagikeun deui mah kudu kamanakeun atuh cekelan we ku anjeun naon cenah Bu cekelan we ku anjeun ari cek malaikat teh Gusti dicecekelan we mah da simkuring ge cangkeul naon cenah bisa cangkeul malaikat teh nya ari cek Gusti Allah teh kumaha wahai malaikat namun misalkeun eta dosa orang Cilimus geus dicekelan ku anjeun nangtung anjeun di ujung-ujung jalan nangtung anjeun di ujung-ujung gang nangtung anjeun di lawang panto
lamun weh aya jalema anu balik ti heula samemeh doa tah bikeun dosana ka dinya bade weh ti heula Bapak naha kabayang tapi kokom rek balik ti heula ditanya ku malaikat rek kemana maneh kom euy cenah rek balik hujan tiris oh atuh tah rek mere dosa jeger rugi henteu rugi nah make rugi ida urang mah rumah saja loba dosanya beunye urang mah rumah saja anu loba dos sok batuan loba dos keur ngaji ge sok loba hulang hul mikiran hut komo nu geunut sok beuki hit ayeuna ge keur ngaji sok beuki hilap keur ngaji mudah-mudahan orang sadana kumpul ngariung dina ieu patempatan pas sedek maksudnya berada di deukeutan jeung batur dengan nama itu makasimu tadi imahnya beunye tapi ibu di dia ibu pada deket jeung batur dedeuketan jeung batur kamu nu gigireun bau awak madalieunya tapi ibu rela bertahan tah mudah-mudahan sing jantan kifarat dosa urang amin ya Allah ya Rabbal lanjut Bu lanjut atuh da karek mulai tadi urang teh ibu yang ngaosna hoyong lami hoyong sakanap sajam kiat 2 jam 3 jam itu sempurna mantep atau cenah ngaji ge sampai sajam geus sajam teh di panggung aja da angger ti ditu mah ini teh lohor bener gitu heeh namun ngaji lila-lila teh geus sok tara diaramalkeun ieu urang mah nya urang mah sok kakenaan ku penyakit barho naon ari barho teh bubar apa ayeuna leuwih parah cingho naon ari cingho teh cicing kaneh oge enggeus tadi aya nu sambutan aya emot keneh anu dicarioskeunana udah teu berarti urang teh naon Pak cingho ayeuna leuwih parah tumhiho naon ari tumhiho teh lagu India lain tumhiho teh abdi mah tuman hilap jeung poho natakan ngaji mah ulah lila nu penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa ilmu anuman berkat sana nyebut berkat dia menitari kaciri anu nyebut berkat eta mah ahli barang dah mata ngajina ulah lil nu penting dah daek initna dahar cenah ibu yang ngajina hayang panjang hayang pondok hari ibu rasa panu panjang rasa panu pondok gaya maksudnya ngaji makanya pondok Pak nu penting jadi ilmu ngajadikeun amal dina kahirupan sapo poe da menurut abdi mah ngaji makanya pondok nu penting balikna mawa amal anu hade ya emangna banget koropak kita kacidina ya beusim kuring teu ngarep-ngarep berkah teu kana amplop ge teu dinajis amplop hayang nage doa tapi udah kayak gitu maksudnya panitia mah geus ngarti geus dirapet di kamari geus di ngaranang ngan becenah dibuka di cenah di tamahan amin atuh ya Rabbal ibu apa tuh abdi saha ayo potwan teu ayo sok rewas dibolehkeun gitu teh ciga 40 hari cenah dina foto mah mani geulis ari aslina geulis teh kamari simkuring ngaji geulisana foto atau aslina na foto asli nama siga baya wah cenah udah sayang leungel cenah abdi teh saha cenah anu tukang kieu teh Awit Fitriani saha cenah awit di mana abdi teh di Sukabumi di mana Sukabumi nah di Sukaraja lamun misalkan aja ulin ka daerah Sukabumi dah kata aya bangunan panggedena tah eta teh rumah sakit Hermina cek sa imah abdi tanyakeun ngaran abdi di mana Bumi Awit Fitriani kita datang bira deui kita diantarkeun ka hiji imah anu 8 tingkat mobilna 8 tah imah abdi teh tukangan imah nu tadi udah lain teu boga atuh kitu ieu cenah maksudnya kumaha simkuring ayeuna tebih-tebih ti Sukabumi dongkap kana ieu patempatan seja ayeuna teh ka hiji seja ijabah undangan nu kadua giring bingah nu katiluna seja silaturahmi nawan fadilahna silaturahmi man sarrahu ayyub satalahu fi rizqi aw yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu maka sing sajalma nu sok silaturahmi nu pertama ku Allah bakal disaeurkeun milik rezekina sareng kaduana ku Allah bakal dipanjangkeun yuswa nah
matakan urang teh kudu daek silaturahmi supaya panjang umur loba dulur duit dia banget duit kabeh ya mungkin. Masya Allah. Bu daramang kene siap kene satu acan karena pembahasan supaya selangkung berkah urang sholawatan siap. Tapi ya simpuring kadia teh henteu nyalira. Simpuring nyandak duh itu kan ini nyandak kalender Bu, kalender 2026 rek naon rek jualan lain rek dagang tah ieu teh 2026. Nah cenah geuningan 2026 nage 4 bulan deui nah geus aya kalenderna pan ayeuna abdi kalerasan silaturahmina ka dieu pangpayuna. Jadi simpuring sakantenan we nyandak ayeuna ieu ditinggal teh geuning dibuka ku ibu naon ieu teh istimewa nasi kalender hiji aya foto abdian gelis da foto mah da diedit aya sholawat si bapak da serina tariknya melina tong hiji 5 hiji di dapur hiji di kamar hiji di ruang tamu tah di dieu teh aya nomor aya media sosial abdi anu real anu naon cenah real bener anu asli. Nah aya nu palsu kitu ning aya Bu aya mah seueur pisan anu mengatasnamakan cenah manajemen Awit Fitriani. Jadi eta teh padahal sanes ka abdi eta teh ka batur sok era lamun teu langsung ka abdi teh maknya simkuring ka majalin ka dihargakeun 10 juta 10 juta abdi teh langsung ngagobok deh coba dan hampir 10 juta wawanianan jelema teh abdi mah 15 juta cekap gitu sama ya teh aya nomor WA tapi ya nomor WA sanes pribadinya kadang ku pribadi kadang ku admin gitu ieu mah jol aya nu ngechat ih bener cantik langsung diblokir ku abdi teh darujitnya aya Facebook, YouTube, TikTok sareng Instagram. Jadi eta anu akun abdi anu real gitu anu asli ada nomor anu langsung terhubung langsung ke abdi bilih aya nu bade silaturahmi panginten ieu teh ciga kartu nama di tapi kartu nama abdi teh janten abdi ngadamana kalender anu hayong panginten mangga hargina 10.000 anu alim na mangga moal maksa kan mak nyawe gitu lah siap Bu orang sabari sholawatan heula tapi simpuring pada heula mangga gaji lah kalender nyuhunkeun bantosana panginten ka panitia 2 jalmi mah anu amanah panginten anu amanah anu teu dibagikeun ka majal dibagikeun aja teu malayar Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa وسلم سدينا اللهم صل على سيدنا محمد sareng Madinah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
وصحبه Iya sadaya jamaah mugiku Allah diijabah panjang yuswatur amanah pupusna husnul khotimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Salawat Bushra Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana من يومنا هذا إلى يوم الآخر سدينا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة محمد صاحب البشرى ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وأهلنا وأولادنا وجميع ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك. Lanjut Bu, semangat kene. Di desa beli kata Bu sabaraha? Satu. Karenanya ngaji merek panjang rek pondok angger bakal dibarokahkeun ku Allah. Dibayar sana. Ibu orang sadayana kumpul ngariung dina ieu patem-patan dalam rangka naon cenah? Sareng HUT RI pentingnya. Anu mana alhamdulillah orang sadayana tiasa dina hari ieu teh luar biasa. Anu mana Indonesia bisa merdeka bukan hadiah ti Belanda leres boh.
Indonesia bisa merdeka lain hadiah ti penjajah, tapi Indonesia bisa merdeka berkat perjuangan sareng pengorbanan para kolot-kolot orang terdahulu. Anu marantana mah teu acan kantos keur nganikmatina. Leres kitu, Bu? Urang teu apal sabaraha liter air mata, keringat dan darah yang mereka keluarkan untuk kemerdekaan orang. Bahkan nyawa anu keur hiji-hijina pun ku aranjeunna mah dipertaruhkeun pikeun kemerdekaan ieu. Leres, Bu? Anu mana aranjeunna mah teu acan kantos keur nganikmatina. Ibu aya di dieu nu kantos cai kalapa? Kantos teu, Bu? Apakah ibu ngiringan melakna eta tangkal kalapa? Betul. Air kelapa yang kita minum hari ini bukan berasal dari pohon kelapa yang ditanam hari kemarin. Leres gitu, Bu? Begitupun dengan hari ini. Ayeuna urang tiasa bernapas dengan lega, mengibarkan bendera dengan bebasnya, menyanyikan lagu kebangsaan dengan lantangnya. Tah ieu sadayana teh berkat perjuangan para kolot-kolot urang terdahulu. Leres gitu, Bu? Anu mana ulah urang ngotori kana negara urang tercinta ku hal-hal anu tercela, ku hal-hal anu hina, anu matak ngundang kana murkana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana kumpul ngariung dina ieu tempat-tempatan teh bentuk syukur urang ka Gusti Allah melalui syukuranana urang ka para pahlawan urang terdahulu. Leres, Bu? Kusabab rahmat magfirah Allah moal tumiba ka jalmi anu tara daek syukur ka Gusti. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jalma anu tara daek syukur ka pada manusia ka Allah oge moal daek syukur. Anak tara daek syukur kanu jadi kolot ka Allah ge moal daek syukur. Kolot tara daek syukur kanu jadi anak ka Allah ge moal daek syukur. Pamajikan tara daek syukur kanu jadi salaki ka Allah ge moal daek syukur. Salaki henteu daek syukur ka pamajikan ka Allah ge moal daek syukur. Pajabat tara daek syukur ka rakyat ka Allah ge moal daek syukur. Ayeuna rakyat teu daek syukur ka pajabat ka Allah ge moal daek syukur. Anu miskin teu daek syukur kanu beunghar ka Allah ge moal daek syukur. Anu beunghar teu daek syukur kanu miskin ka Allah ge moal daek syukur. Anu pinter teu daek syukur kanu bodoh ka Allah ge moal daek syukur. Anu bodoh teu daek syukur kanu miskin ka Allah ge moal daek syukur. Matakan ayeuna urang kumpul ngariung dina ieu patempatan bukti cinta urang terhadap negara, bukti panampian urang kana nikmat anu ku Allah kasihkeun pikeun kemerdekaan Republik Indonesia tanah. Siap keluarkan suarana semangat ya. So Indonesia tanah air beta pusaka abadinan tu dua tetap di tu dua bebas ke lahir tu dua dibesarkan bunda tu dua tua sampai akhir menutup. Ayeuna urang nyanyi siga kita udah bebas ngalunya berkat saya itu teh berkat pengorbanan para kolot-kolot urang terdahulu. Enak urang ngadu adai ziyadah doa. Tadi parantos aya urang ngadu adai ayeunanya. Siap, Bu? Nawaitu syifa wa dafa'il bala wa usulal maqsudi bi niyati sholihati nas'alukal ijabati bi barakati hadhil hadiyati bi jami'il maqasidi syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati wa ila ruhi jami'il qubur minal muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وجعل الجنة مثواهم وتقبل أعمالهم ونور قبورهم شور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan doa urang sadaya sing dugi ka para pahlawan urang anu parantos gugur pikeun kemerdekaan urang. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ayeuna urang kumpul ngariung teh nyaeta nu tadi teh kahiji bentuk cinta urang terhadap negara, dua bentuk panampian urang terhadap negara, oge syukur. Ayeuna kalarasan ieu teh pareresan. Teh bentuk syukur urang ka Gusti Allah. Dados kitu Bu. Bunga. Saur Gusti Allah dina Al-Qur'an saurna kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah. Qul katakan ku anjeun Muhammad bi fadlillahi dengan keutamaan yang aku berikan kepada engkau, bi fadlillahi dengan keutamaan yang aku berikan kepada semuanya, maka kalian semua harus bersyukur ditambah dengan bergembira kepada Allah. Ibu bergembira teh dinten ayeuna. Bunga teh ciri urang syukur ka Gusti Allah. Ayeuna ieu bentuk syukuran urang ieu geus panen digantung-gantung. Ari tadi nu ngagantunganna bari sareuri atawa bari cara merut aja. Bari sareuri atuh. Sugan anu bari leweng ngagantungkeun jagong dah henteu. Bunga urang teh leres. Aya deui kantenan para panitia mah sibuk. Kangge meresiapkeun dinten ayeuna teh sibuk leres mah. Ti mimiti nyiapkeun aya jam perlombaan. Aya lomba di dieu. Ti mimiti panjat pinang aya kade panjat pinang di dieu. Kade eta teh panjat pinang teh haram aja. Naon cenah? Haram. Nah make haram. Dan nanaon ge kudu dipinang dulu baru dipanjat. Terus kita aya deui lomba balap kerupuk. Balap karung. Maknya balap kerupuknya, balap ngadahar kerupuk. Aya deui lomba manggendong pamajikan. Di Batur mah aya di dia. Aya di lomba menatap foto mantan terlama. Entong eta mah bahaya cenah. Rupi-rupi eta teh bentuk apresiasi orang sebagai warga negara. Tapi sok sanajan urang teh ramean, urang ulah poho kana akhlak, urang ulah poho kana tata krama, sehingga urang anu asalna syukuran niatna jadi ngundang kana murkaana Gusti Allah. Ibu ayeuna cinta teu ka negara, cinta terhadap negara urang, naon buktina? Ibu ayeuna datang cenah ka dieu huhujanan, betul. Eta ge bentuk syukur ieu cinta ibu. Ibu cinta ka negara urang, cinta. Naon cenah cin? CINTA dihijikeun jadi rasa cinta. Anu kasari gem langsung bahar. Ternyata ceramah aya nyanyian teh lain loba gayanya. Ternyata bisa ngahudangkeun jalma anu sar. Sok siap aya nama urang cinta-cintaan heula. Rasa cinta pada makhluk sejak lama. Poho deui. Tetap suci. Poho deui. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir renung kamu. Ibu enam orang mengkol heula saeutik mah cenghar ngomongkeun soal cinta. Ari ibu kantos bercinta, ibu kantos bercinta, bapak-bapak kantos bercinta. Hari tadi keur hujan tararik sorana teh hari ayeuna kamarana araya. Ibu kantos bercinta, bapak kantos bercinta. Apakah cinta itu masih ada? Ibu geus karolot ge ditanya cinta moal ge ai nu aya ge rasanya. Ari ibu cinta atau nya ka salaki? Naon bedana cinta jeung nya babari ngabedakeunana. Anu ngaranna cinta mah heuce di mana-mana ditingali matak ngageter. Baheula urang ningali jalma nu dipikat cinta ku urang da ngageter atuh awak teh. Ari enak ngageter kan ningali salaki. Gitu. Ari ibu, ari bapak kitu teh. Eta di mana-mana ditingali matak ngageter.
anu ngaranna cinta mah pa di mana-mana dicabak matak nyetrum baheula urang kagedor ku jalma nu dipika boboh da nyetrum atuh tararegang kabeh ada ayeuna bapak dicabak pamajikan nyetrum keneh henteu ada ku pamajikan batur nyetrum cinta jeung nyaah beda teh eta bentuk cinta mah di mana-mana ditingali matak ngageter dicabak matak nyet geus eueuh cenah eta mah wah zaman mana leungit tah oge tah eta mah ibu teh cinta atau nyaah ka salaki teh babaribu cenah bedakeun nyaah jeung cinta nyaah mah teu beungeut salaki teh penting sok ditinggali tara ibu. Kenapa orang yang menikah diibaratkan hayang pahala karingala? Karena paling sepele ningali salaki. Lamun pikeun istri anu ningali salaki dengan penuh kasih sayang tapi ningalina lain dengan penuh kebencian. Ditutup bari jam motor tuh, lain usaha salaki teh nya. Nah ulah eta. Ieu mah dengan penuh kasih sayang. Ditutup pocet mereka dunya salaki teh. Asa kita tara ecet. Tingali karunya tah salila teupan urang kanu jadi salaki siga tadi salila eta oge Allah gugurkeun dosa urang. Lamun urang ningali salaki dengan penuh kasih sayang nasa menit berarti dosana oge gugur sa menit. Lamun misalkan urang ningali salaki dengan penuh kasih sayang nasa jam berarti dosana oge gugur sa jam. Matakan teu beungeut salaki teh penting teh. Bapana baheula mah bapana teh asa kasep kos Arjuna ari ayeuna bekok cenah saalit neng bapana baheula bapana teh asa gagah ari ayeuna Gusti speot geus make itek cenah leumpang make leres kitu bapana baheula mah bapana teh asa seungit ari ayeuna ali miraing bau naon Bu bau bako bau colotok belenok segala rupa bau neraka. Apakah keadaan seperti itu si bapak dibuang ku ibu nah make henteu nyaah dalam henteu nyaah mah geus dipalidkeun ku urang nya tapi karena nyaah ibu sok neuteup salaki tara ibu sok nyabak salaki tara kunaon maka tara pas ya cabak salaki teh nyaeta nu tadi teh nyabak salaki ge gugur dosa urang teh ayeuna nyabak naon atuh nya ada salaki aja boga sirah salaki aja boga sirah bakal bertanya boga sirah teh nya boga teh aja boga sirah Bu dina sirah aya naon aya huis sarua huis oge teh buuk ngan jadi bodas buukna tah tina satu lembar buuk naon cenah tina satu lembar buuk yang ece cabak dari hulu suami dicabak ece teh kacabak si buukna teh diusapan teh tah tina hiji buuk eta matak ngagugurkeun kana 10 dosa hiji buuk 10 dosa ece gugur atuh komo mun gondrong rek digelang sirahna kacoplok heug bae hah kah pertanyaan sekali liur kumaha cenah mun botak dan dijawab ku keterangan dan saksian salahnya banyak si buri mah gaduh jawaban sendiri mun salakina botak ari salaki aja boga sirah sabariji dua lamun misalkan salaki aja hulun luhurna botak pindah ka mana simpelnya pindah we ka mana pan jadi bungahan ku salaki teh bungah teu Pak bungah cenah itu cenah seueur cenah gitu bungah cenah si bapak teh tah dina ngabungahkeun hate salaki naon cenah tadi oh pengadeui 40 tahun nah cingho berarti itu nya 40 tahun ibadah sunnah cek cerita usapan si bapak teh mata kugur atuh teh lumayan matakan sok aya mah tina ieu patempatan usapan si bapak teh sok aya tinggal Pak aya aya perubahan atau henteu lamun misalkan pamajikanna balik tina ieu patempatan seserengehan berarti ngadangun tadi teh tah bapakna kitu bade cai bade kopi bade cai bade nyai bade kopi bade pipi bade tuang atau bade tumpah
Teu budak nangahulang aja ari indung jeung bapak ngerek tumpak naon. Lamun aja mere salaki cai Bu teu pira sagelas sabaraha cenah sagelas eta teh sarua jeung 3 kali khotaman Al-Qur'an aya di dinu sapoe-sapoting maca Al-Qur'an satamatan aya boro-boro urang mah malam Jumaah maca Yasin nyokot Qur'an tina luhur lomari anu geus bulukan teh dibuka teh ngageblay geuleureus Bu tapi ibu mere cai kana jadi salaki beunang papahala 3 kali khotaman Al-Qur'an erek dibere erek henteu maksudnya erek dieut erek henteu erek dititah erek henteu ku ibu teh sadiakeun meunang papahala sabaraha cenah 3 kali khotaman Al-Qur'an sok amalkeun ayeuna mah jadi ulah aya bahasa kieu indungna hayang kopi deh didinya dapurna didinya kopina didinya caina tepina ti baheula oge nyokot teh ku sorangan tah kitu deui ayeuna mah mun dititah mawa cai bapana bade cai bade cenah bicana ku si bapak teh sok atuh bade euti bismillahirrahmanirrahim bunga si bapak teh eta mah langsung pahala rega luar biasa cek si eueuh teh sagelas 3 kali khotaman Al-Qur'an atuh komo sagalon dibikeun kabeh bae eueuh tegemlung mah beuteungna nah ilmu cenah tah amalkeun siap Bu sakitu teh mere cai ngabungahkeun teh salaki atuh kamu munawaran salah besok ditawaran tara salaki i urang mah kudu Bu make ilmu tawaran salaki era cenah ada salaki aja mah cenah sok hidang sorangan sok ngomong geus aja teh cenah sok jalan tukang mun geus tutupan deui entong kitu aja nu tawaran barade ye singsatkeun si daster anu meunang nganyuk ti Abang Sabtu teh barade ye lamun urang nawaran anu jadi salaki pahalana haji jeung umroh anu mabrur ayeuna urang erek ka Mekah duit teu boga geus we aya salaki mah tawaran salaki sok ditolak cenah besok anu ditolak salaki di dieu anu ditolak salaki di dieu heeh entah mah kitu mah tawaran rek tapi rek henteu eta kitu pahalana naon cenah tadi Umroh. haji sareng umroh mere cai kanu jadi salaki naon cenah tadi 3 kali tamatan Al-Qur'an ngabungahkeun hate salaki naon cenah tadi 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatat dibasikeun ka urang teh eta tadi mah nya cek si bapak teh meuni bebeakan ka si bapak cenah sok ayeuna kumaha teu Pak wajah pamajikan teh peuting ari tadi mah beungeut cenah ka si bapak teh aya mah wajah kanae kumaha abi we nya tingali wajah pamajikan teh peuting teu ku bapak teh inungna baheula mah inungna teh asa geulis ari ayeuna geus pinuh ku kokoloteun ayeuna mah inungna baheula mah inungna teh asa kararenceng ari ayeuna Gusti ditangkara ke dieu geus ceplok endong nya Bu inungna baheula mah inungna teh asa mulus ari ayeuna geus pinuh ku sing anu sing kayuan di dieu peuting-peuting cek si bapak alus eta mah lejing teh borelang lain lejing borelang kita teh tapi naon sing kayu alus cenah eta mah lejing teh tarotol lain lejing tarotol eta teh urut naon budug jeung borok dibeunebutkeun borok jeung budug teh nyeri hate bala keur nyantri Bu cenah santri budug da nyaan eta teh simkuring balik teh kobong teh bisa rakap lamun teh kieu tah da cenah hungkul tapi kana ya Bu maksudnya kumaha ayeuna eta teh simkuring tiasa silaturahmi ceramah ka ditu ka dieu ngan encan ari ka dinya mah nah eta teh ladang budug heul matakan urang teh kudu bunga daun ngaranna teh tong aneh lamun misalkan ayeuna aya santri budug kiaina oge Bu bunga kiaina teh budug cenah kayak budug atuh aya di dieu urang kalina nu masantren aya syukuraneun ibunya mudah-mudahan sing dipasihan ilmu anu manfaat sing dijantankeun urang kali anu soleh nah urang mah teh kudu urang kali anu soleh terus solihah ku sabab urang teh sadayana teh bakal maot ibu bade maot bapak bade maot iraha Pak teuing bapak tinggal abdi pandeuri atau abdi pandeuri bapak tinggal pokokna mah maot mah bakal laras kitu Pak lamun misalkan urang maot urang ge hayang dibacakeun maca Al-Qur'an laras mah urang hayang dibacakeun maca Al-Qur'an tapi palebah anak teh dididik dina maca Al-Qur'an kira-kira saha nu rek macakeun Qur'an ka urang sahanya
Pan aya cenah amil jeung ustad. Cadangokeun amil jeung ustad daekeun ngajikeun lamun teu dibayar daekeun henteu. Simpuling ke Korea gitu. Banyak ina ustad dipelak di kuburan 30 ting ari anak jeung icuna lalajo TV di imah. Adil henteu. Ya maksudnya kumaha Bu, urangnya jadi jalma beunghar bisa meureun mulikeun 40 ting kedahkeun kabeh tatangga teh leres kitu. Tapi lamun urang jalma balangsak jalma teu boga erek mulikeun ka saha iwal tikaan anak matakan didiklah dengan Al-Qur'an anak urang teh. Kusabab urang sadana teh bakal maot. Ilmu dunia teh perlu urang kamurang kali teh kusabab urang masih kene di alam dunia. Ilmu akhirat perlu kusabab akhirat mah masa depan urang anu tos pasti. Urang sadayana bakal maot mungkin teh urang digiring ka padang mahsyar anu panas luar biasa teu aya anu tiasa nulungan iwal amal keur di dunia. Urang amal teu aya kur tiasa ngarepkeun doa ti urang kalih anu saleh terus salihah leres kitu. Urang kalih urang teu gaduh misalkan urangan kur tiasa ngamnaon teh sok balelol kieu ada teu acan tuang teh. Urang teh kudu bisa ngarepkeun syafaatul ummati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matakan kacida rugina dina nalika poean syafaatul udma urang teh tong boroning kabagian syafaatna tapi ningali ka Kanjeng Rasul ge urang teh teu tiasa. Aya kitu jalmi anu teu tiasa ningali ka Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul teh terkenaleun soal Kanjeng Rasul wailun cilaka. Man jalma lam yaroni anu teu bisa ningali ka kami fi yaumal qiyamati dina poe kiamah. Saha eta teh ya Rasulullah? Nyaeta eta teh jalma anu di mana disebutkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat. Jadi ngabetem mah kitu. Dibaca sholawat sallallahu alaihi wasallam teh henteu. Palingan atuh cenah si ibu eta mah ngahulung henteu buat teuing eta teh karena geus ngadaharep teh jadi ngahulung. Tah maksudnya kumaha? Di Madinah teh henteu dina cangkem oge henteu teh eta teh jalma anu ieu cenah kitu. Al-bakhilu ma dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Jalma pangkoret-koretna lain jalma nu loba hartana bari tar disedekahkeun, tapi jalma anu pangkoret-koretna nya eta jalma anu di mana disebutkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat. Begituna tadi dibuka ku sholawat tadi urang tutup ku sholawat. Siap, Bu? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jam 16 menit. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal
salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan berkah sholawat dan sadayana singkengin syafaat ummati kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadayana singka angkan jantan umat kanjeng Rasul. Orang teh mudah-mudahan sintiasa tepang deui dina kaayaan sehat wal afiat. Oge urang sadayana sintiasa kumpul ngariung dina surgana Allah Subhanahu wa taala rerencangan sareng kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal. Ibu cekap pangintennya hapunten beli seueur kakirangan upami hoyong keneh pamintena onang deui we gitu. Harus mau hapunten tina segala kalapatan paminten mung sakitu anu tiasa kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara takbir akbar para tusrengse masa kituna ayo urang sami-sami tutup acara anu terakhir yaitu doa masa kituna sabacana pribados lungsur atau nabi nutup hapunten sok pilih di nanggoning nyanda di acara seur kalpatan sehingga kailapanana dari hapunten masa kituna banyak yang sang itu tereku alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.